Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin anu dipika hormat, para alim ulama, para juama, para hujajul ustad miwah ustadah anu ku pribados dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Oge teh hilap ka bapak-bapak, ibu-ibu, warga sadaya anu ku pribados dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Tina sabadana sim kuring nyanggakeun tahiyatul islamiyah anu jadi kahormatan puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala, anu alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah dina tempat anu ieu barokah. Anu mudah-mudahan ieu rengan teh singajantenkeun hiji wasilah ngengengkeun syafaatul udma dina poe kiamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat miwassalam mugia salalamina dicurah tur dilimpah ka paduka Rasul wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehilap ka para keluargana, sahabatna, tabiina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina kesempatan anu mulia ieu sim kuring bade ngaoskeun perkawis ikhlas. Ikhlas secara bahasa hartosna bersih, herang, murni, teu aya campuran nu sejen. Secara istilah ikhlas hartosna hiji abid atawa hamba anu ngalaksanakeun hiji pagawean kurus semata-mata kanggo ngadeukeutkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Hartosna ikhlas mangrupa hiji amalan anu henteu miharepkeun babales ti makhluk, komo deui bari hayang dipuji atawa ria atawa hayang ditingali ku batur. Sabalikna tina ikhlas nyaeta ria, nu mana hiji jalan ngalaksanakeun hiji amalan atapi perbuatan kusabab hayang buruh hayang balasan ti makhluk lain ti Allah Subhanahu wa taala. Upami ningali kana perumpamaan ikhlas teh lil ibarat surat Al-Ikhlas. Naon maksadna? Dina surat Al-Ikhlas nu mangrupa surat anu ka-112 dina Al-Qur'an, teu aya kecap ikhlas dina surat eta. Naon maksadna? Maksadna yanu namina ikhlas mah tara disebut-sebut kecapna. Salah sahiji contoh, upami urang ngalaksanakeun hiji amalan anu teu didasaran ku kaikhlasan, nyaeta urang teu nyebatkeun kecap ikhlas. Sedekah nya sedekah, tahajud nya tahajud, pek pigawe ulah nepikeun ka kaluar kecap. Yeuh urang mah kamari mere sedekah kasih A 10.000. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, sing saha jalma anu diajar hiji ilmu nu kuduna miharepkeun karidoan Allah Subhanahu wa taala nanging maksadna kalah keur meunang ganjaran ti jalma, mangka manehna moal ngangse kana seungit surga dina poe kiamat. Maka dari itu hayu urang sami-sami ngalaksanakeun hiji amalan kusabab ikhlas lillahi ta'ala, sabab eta nu mangrupa jalan ditampina amal urang sararea. Hadirin anu dipika hormat, moal seueur anu dicarios kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten. Disim kuring dialap cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.